terjadi ya teh. Nah sarua jeung urang rek apel terjadi. Nah kunaon itu maneh eta mah terjadi. Buku urang teh karek didiuk jeung manehna. Aya lalaki, aya jelema muka jendela ti luar. Maksudna teh kabur deui. Da sieun lalaki salakina gitu. Maneh kunaon gitu maka terjadi apel. Buku urang teh karek teh asup tina jendela. Nepoe noong. Manehna jeung keur diuk dina sofa jeung lalaki. Urang teh kabur deui. Beda. Sieun eta salakina ki urang diontrok gerakeun. Nah, di mana apel salah gitu. Kama uti. Ih, ting sarua. And we gonna let it